wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha daraman. Alhamdulillah, mugi-mugi sadayana dina kaayaan sehat sareng bagja. Nah, barudak dinten ieu alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan kasehatannya. Tiasa patepang di sareng bu guru oge tiasa patepang di sareng barudak. Satu acana urang belajar, hayu ayeuna mah urang ngadoa heula supados belajar urang dipasihan kalancaran ti awal dugi ka akhir. Ayeuna mah hayu urang nutup socana, lipatkeun pananganana, teras ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah ayeuna urang parantos siap kanggo belajar. Kumaha? Parantos siap sadayana bade belajar? Alhamdulillah. Tapi sateu acana bu guru hoyong ningali heula caligna anu rapih. Coba pandanganana dilipet. Suara nana urang kunci supados teu kaluar. Perhatoskeun bu guru di payun. Siap. Ayeuna urang siap belajar? Siap. Nah, sakumaha anu biasa lamun aya nu hoyong ditaroskeun, mangga taroskeun ka bu guru, angkat pananganana sareng mungkin bu guru pasti ngabantosan ngajawab. Nah, ayeuna mah hayu urang mimitian pelajaran dinten ieu kalayan sumanget. Nah, kumaha sumanget dinten ayeuna belajarna? Alhamdulillah. Dan dinten ieu bu guru bade ngajelaskeun materi anu ngeunaan nagara urang nyaeta nagara Indonesia. Nagara Indonesia urang teh gaduh simbol. Barudak coba ayeuna terang teh leres. Nyaeta simbol Garuda Pancasila. Tah, bu guru bade ningalikeun gambar Garuda Pancasila. Bade ningali sadayana? Siap, sakedapnya. Tah, ieu bu guru di dieu gaduh gambar Garuda Pancasila. Tah, ieu Garuda teh mangrupa manuk anu kuat sareng gagah. Manuk Garuda ieu miboga warna emas. Katingali sadayana? Nah, ieu aduh sayap-sayapna ieu warna emas, kaki-kakina ge warna emas. Nah, anu ngalambangkeun kajayaan sareng kakuatan nagara urang sadayana. Dina dadana ieu aya 5 perisai. Ayeuna urang etang ku sadayana. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Katingali sadayana? Nah, jadi perisaina teh aya sabaraha hiji? Laras aya 5. Nah, ayeuna mah hayu urang tingali hiji-hiji nya perhatoskeun ka payun. Tah, ieu di tengah ieu aya gambar bintang. Gambar bintang teh nyaeta ngalambangkeun kapercayaan ka Tuhan, kapercayaan ka Allah nya. Pami urang mah ka Allah, pami anu sanes mah bahasana ka Tuhan. Tah, ayeuna di handapna ieu aya rante emas anu ngalambangkeun persatuan jeung silih tulungan. Tah, di paliluhurna ieu di payuna aya gambar pohon beringin. Ieu nya tah ieu pohon beringin teh anu ngagambarkeun persatuan. Teras di pinggirna ieu aya kepala banteng anu ngalambarkeun musyawarah. Anu terakhir di paling handap ieu tah paling handap sadayana ieu aya gambar kapas jeung padi anu ngalambangkeun keadilan sosial pikeun urang sadayana. Kumaha? Ngertos? Alhamdulillah. Tingali deui ka paling handapna ieu tah nya aya ieu tulisan dina suku Garudana teh dina tungtungna aya tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Naon hartosna? Aya terang Bhinneka Tunggal Ika. Hartosna teh nyaeta sanajan
beda-beda urang tetep hiji eta teh ngajarkeun urang kudu silih hormat sanajan beda agama, suku, sareng budaya. Tah barudak sadayana ieu teh gambar Garuda Pancasila anu jadi simbol negara urangnya. Tadi aya 5 perisai, tanya aya gambar bintang, aya rantai emas, tah aya deui ieu tangkal pot beringin ya, terus aya gambar banteng, terus aya kapas jeung parenya atau sok disebutan teh padi lamun bahasa Indonesia nama. Nah, barudak panginten pembelajaran dinten ayeuna dicukupkeun sakiannya. Mudah-mudahan belajar urang dinten ayeuna tiasa bermanfaat kangge bu guru, kangge barudak sadayana. Kumaha parantos ngantos sadayana? Ci bu guru bade naros tadi gambar Garuda teh warnana teh naon? Laras warnana teh emas. Aya sabaraha perisai tadi? Laras aya 5 perisai. Nahnya umargi waktosna atos seep hayu aya nama urang bacakeun alhamdulillah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang sadayana masih dipasihan kesehatan supados tiasa dipatepang sareng bu gurunya. Jadi cukupkeun sekian ti bu guru, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.